wabarakatuh. Mari kita lanjut yaitu dengan kitab Manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Bismillahirrahmanirrahim. Manqobah ka-20 hiji nyarioskeun ngahirupkeun deui alap-alap. Dicarioskeun hiji waktos anjeunna nuju ngawur di madrasah. Hari angin nuju ngagelebu kalayang aya alap-alap bari hantem di sada bokoreakan. Dugi ka anjeunna kapaksa liren margi bari ku sora alap-alap. Dauhan Said Abdul Qadir, hei angin cokot hulu alap-alap. Tungkedkeun tah didinya eta alap-alap teh pegat beheungna huluna papisah jeung awakna guprak ragrag kapayuneun Said Abdul Qadir Al-Jilani. Didinya teras Said Abdul Qadir turun tina korsina nyandak alap-alap teh. Teras eta alap-alap diasuh atanapi diusah ku pananganana bari ngaos bismillahirrahmanirrahim. Kaleber eta alap-alap teh hiber sadayana santri-santri pada narik ngarikeun ku karamahna Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tah para jamaah nya ieu dina manqobah anu ka-20 hiji nyarioskeun ngahirupkeun deui alap-alap. Jadi alap-alap eta semacam dicarioskeun hiji waktus anjeunna nuju ngawurup di madrasah Tuan Syekh Abdul Qadir teh nyaeta keur ngawurup santri-santrina. Sebab ari ngawurup teh neangan ilmu eta atuh diwajibkeun dina hadisna ge talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Jadi kewajiban kaum muslimin kaum muslimat neangan ilmu itunya diwajibkeun. Bahkan minal mahdi ilal lahdi nyata dilahirkeun nepi ka diasupkeun ka liang lahat eta masih kewajibanna. Tah eta ge Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ngawurup di madrasah. Ngawurup santri-santrina. Hari angin nuju ngagelebu angin gede jasa mencek bahasa penunggangan mahnya menaya di bahasa kuari mah puting beliung gitu angin. Tah aya eta manuk alap-alap bari hantem di sada kokoreakan. Eta manuk teh kakalayangan bari jeung kokoreakan nyara. Dugi ka anjeunna kapaksa liren ta Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani keur ngawurup santrina dugi ka liren. Beren heula lantaran kitu ngadenge eta alap-alap anu kokoreakan. Dauhan Said Abdul Qadir, hei angin copot hulu alap-alap ditungkedkeun tah tidinya eta alap-alap teh pegat beheungna huluna papisah jeung awakna guprak ragrag kapayuneun Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tidinya teras Said Abdul Qadir teh turun dina korsina nyandak alap-alap teh. Teras eta alap-alap diasupkeun atanapi diusap diurus ku pananganana bari ngaos bismillahirrahmanirrahim. Geleber eta teh alap-alap hiber deui. Jadi eta alap-alap anu sakitu ngaguprakna teh jadi hirup deui ku karomatna Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani jeung barokahna bismillahirrahmanirrahim. Tamu sakitu nyai dina bab atanapi manqobah anu ka-20 hiji mah nyaritakeun ngahirupkeun deui alap-alap nyata Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Wallahu a'lam bishawab.